Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Cepot deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat. Oh, sehat Gara rindunya. Betul. Lahir mah alhamdulillah. Hati mah pasar aja mau banyak potnya. Gering. Hati gering, palang layu. Kadang kurang tu bisa mayu, Itu bisa naon sob pot. kadang tu bisa mayu, Maksudnya aku mah pot. tu bisa ngiwan. Oh, bener potnya. Hati ngalang layu, biri pinuhku kabingung. Hati Sok atuh lagu kalaku teh teh. ngan hanya kakuring adiku, usabab jauh kanu maha agung. Astagfirullahaladzim. Sing loba urang dapakur, ulah nempo hirup batur. Urang kudu sing akur, ngarah loba anu ngabatur. Amin. Salah. Urang deh bener ya, makhluk mageningan kudu sosial bos. Oh ya sedemikiannya tidak dodolnya. Ayah kanyaan, ayah narima kanyaan, ayah bager, ayah narima bager. Segala ge hirup deh, urang ayah ijab jeung kabul. Urang boga duit, urang kudu bisa merekan tebung. Ya, urang nulungan kanu jelema tulungan. Kabeh oge urang teh hirup bersosialisasi. Bener pot. Ngan ku zaman ayeuna mah kadang-kadang hartina hirup sosial teh geuning. Lamun kurang-kurang nak kurang teh tapakuran mah bos. Oh nyapotnya bener pot. Baheula mah geuningannya gotong royong teh karasa gotong royong. Bebarengan tehnya. Ya. Urang susah barengan ku saharea supaya urang teh susah. Nah, ayeuna merdeki. Kadang-kadang ayeuna mah berpindah kode. Baheula koreh ka urang aya geus meunang ayeuna kadang-kadang poho urang Cuanya. kanu mere. Kadang-kadang tamelar kanu nyaan. Manusia ayeuna teh keur itu. Kadang-kadang ditulung ku urang aya balik ngegel ka urang. Itu memang hirup akhir zaman teh kieu. Ku urang dipikanya diwawuhan dipikawano babalasna ka urang kalah meretai. Lain tai sakur tai tapi kalakuana madak menyerehkeun kuring. Menyerehkeun urang sadaya. Gitu bos. Bener pot. Karasa pot. Madakna ayeuna madakannya hati kudu bener-bener diempit-empit. Ulah diempat-empat. Ya. Empat-empat bagi obat. Empat kali opatnya. Empit-empit masih banyak sempit. Nah, setik-setiknya. Jadi orang bakanya hati bener-bener ditadakannya hati. Ngan rada-rada ngaran kanya hati kasih sayang deh orang disebut kena Roma. Ya, lembut. Arikanya hati rupa-rupa. Ayo kudu diherasan. Ayo kudu dilembutan. Ayo kudu dirombak. Ayo kudu diemplek-emplek. Tergantung yang dibutuhkan. Nah, urang mah rada-rada kanya diglobalkeun. Eta Bagusnya. Kusabab iku diemplek-emplek ayo diberi kegendir. Ayo diberi lain-lain. Anu kedeas diberi kuno deas, nu lembut diberi kuno lembut. Ya, ayeuna begitu. Ya kadang-kadang kanya udah digubrageun, kabeh. Di ibarat udah dikanya digubrageun lahir batin urang. Astagfirullahaladzim. Kerja mah usaha nu dibutuhkeun ku urang. Akhirnya ketika manehna ngecewakeun urang asa kasiksa hati. Astagfirullahaladzim. Pot karasa pot. Beureun ngalaman beureun. Pernah ngalaman mah. Beureun pernah. Pernah gitu pot. Pernah. Makanya aku mata pot tah. Dulu dulu Oh gitu. kuring biaya. Kuring pada baru. Segala dipuluhan kuring aja. Ayo sempurna ya. Sempurna. Bangin jadi pada orang. Astagfirullahaladzim. Cukup bu. Ini ya si kaimah mual sibuk kurang. Kayak baik udah orang pada maksa. Ya. Dan orang mau nginget-nginget lu keadaan orang mual. Dan pabalas di pangeran. Banyak maju bae dan gestakirna maju kuring masih.
pun campur masalah dosa mana. Kan we. Da urang beriki urang lain urang. Tapi ngaranna urang hirup sosial hirup ngan urang bertetangga kudu kumaha si urang babarengan. Bener. Wadak sih kudu kumaha. Kanya bayar kanya. Kadeudeuk bayar kadeudeuk. Tapi loba oge pot teh jelema teh. Urang mah celik putih sak herang nyaah teh. Tapi malah nu nyaah eta disalahkeun. Bos, kan ide ayeuna zaman teh. Nu salah jadi bener, nu bener jadi salah. Heeh. Yang geus fenomena alam akhir zaman. Mata geus bakal datang hiji mangsa dina akhir zaman fitnah di mana-mana. Naudzubillah. Nu bener jadi salah, nu salah ngarasa dini bener. Geus biasa. Kudu kumaha adu urang teh. Nyawa deui kan urang. Lintang ti menta kan mahal itu. Nya ka Allah deui nya. Da ayeuna ku zaman ayeuna mah menurut para kiai, para ulama, loba deukeutan. Allahu akbar Gusti. Leuwih deukeut ka pangeran nya. Musibah geus di mana-mana, fitnah geus di mana-mana, tawuran geus di mana-mana, karuksakan geus di mana-mana. Lintang ka mana urang lupa. Lintang kanu maha nyiptakeun. Saha Allah? Allah teh menciptakan urang balarea, urang balik di kadieu. Allahu akbar. Allah geus mere kesempatan ka urang, yap ka dari ieu. Maneh aya masalah, yap ka dari ieu. Tapi nabut arembung. Nabut arembung cik bos. Kunaon tah Pak? Lobana manusia masuk tergesa-gesa hayang buru dijabah. Ta eta heueuh karasa. Bosen meureun gitulah katanya. Menta wae ka gusi teh dibayar dari bere-bere. Nah kitu lobana Dijabah henteu perasaan teh kitu meureun. Padahal mah Allah teh ngumpulkeun doa-doa urang. Nya. Ketika orang rek mere cek Allah teh mane kudu asa geus dijadi merena. Tong bosen urang ngadoa. Nya ngadoa ikhtiar sih. Sing leukeun. Sing leukeun urang ulah bosen. Hirup urang kieu edengkeun bae. Nu penting urang sehat. Amin. Nu penting urang diberi pengetahuan kana ku Allah. Nu penting urang bisa bebarengan keneh. Nu penting urang bisa curhat. Nu penting urang bisa saling nasihatan. Ya, Ada yang masalah riki mah nuturkeun. Tong sieun. Nu penting urang bebarengan keneh. Dusun dihariwankeun mah geus maraneh sabaroga. Bakal kieu moal. Bener Pak. Ya. Eta bik hariwangku. Bakal ngariung kieu mah walau alam. Ayeuna keur susah babarengan. Iya bener Pak. Ngarokok babarengan, ngopi babarengan. Pikasieun ku urang naon geus ku Allah diijabah kabeungharan bakal kieu moal maraneh. Nya. Tinggalna. Alhamdulillah Gusti. Tapi dah hade teh butuh lain, harta butuh ke naon keur kabutuh. Urang ulah sakali leuwih. Naon dibutuhkeun ku urang Allah leuwih apal. Da urang masuk di leuwihan. Ya, Bener Pak. urang teh sabaraha butuh ieu tapi sok hayang leuwih bos. Karasa Si rumasa. bayarkeun hutang sebenarnya padahal 2 miliar, sebenarnya ke urang. Sabar. Si kali itu meureun. Cukup menta kabutuhan urang da Allah ge maha nyaho. Ari maneh di mana siapa poe cik Allah. Oh di mana di cita jawahan. Oh cepot bener. Daripada orang nipu ka pangeran, mending kena jujur ka pangeran da Allah mah nyaho. Mana hutang sabaraha? 2 juta. Ngado kalau ya Allah nyungkeun abi 2 juta. Ya mah ya Allah nyungkeun 2 juta setengah bayar sampetan. Cek Allah lain 2 juta sia teh. Oh ada Jadi maksud apa? manehnya itu lain. Mending 2 juta mah ya Allah, ambil beras 2 juta. Da Allah mah nyaho. Ya, Bener Pak. diberi kali 2 juta. Hari mana di mana? Gusti, sakit alhamdulillah banyak pasien. Dah atuh tadi bukti boleh gitu. 5 juta diberi aku. Bener Pak. Karena orang dulu bandut ke mana? Main dari situ. Nah kalau baru di orang di Jawa suka lebih orang ada orang itu. Masa Pak. Ada bon bisa ke minta kapal di mana? Aduh saya cicingnya kapal deh. kedua tempatnya ya. Lima sempit misalkan ya. Hari kapal badak nyimpen di mana? Hari di jalan Batur diomongan ya. Minta dari misalkan hayang mobil. Boga garasina. Tong dari riweuh Batur. Aya oge nu menta pamajikan 2 ku hiji ge geus ngaleh-leh. Ya saya ada bos saya. Jagor kuai. Hiji saya deh. 2 teuing. 2 jeung budak. Ye, pemajikan itu bukan 2 sebenarnya. Kumaha Pak? Salah mana hiji. Heeh, kumaha Kudu 2 cenah. maksudna? Mending 2 daripada hiji. Oh. Ka hiji pemajikan wujud. Hmm. Pemajikan pegawaian. Oh
Benernya. Lain wujud yang wujud kita mengenah manis itu Bapak aja. iya mual makmur pemajikan hiji lamun dua pemajikan kedua Benernya. ikhtiar pegawaian pemajikan kedua Jadi pamajikan teh kudu dua, anu hiji pagawean, anu hiji di pamajikan nya asal. Bener. Nah, lagi ya. Darengekeun teh Iya siap mual para saya dua ieu mah ya Pagawean jeung digawean ya. Tepat. boga hiji bos Oh, boga hiji. pemajikan hiji tapi kan dibagi-bagi bos dah riji pemajikan kedua pegawaian Allahu Akbar, amin Gusti. rek urang nompangnya pemajikan wujud urang ka urang kumaha lamun pemajikan kedua Benar. bener teu? Mun urang boga penghasilan boga pegawaian boga usaha nopang kan pemajikan ka hiji wujud ya wujud iya bisa mereka anak jeung ka urang deui nu ieu mah cemburu nah teu pemajikan itu Bener, foto. daripada pemajikan wujud mana lieur sia deh ieu hayang penting ieu kan tadi gawe mah urang dari balik dubur Bener. mak kuring rek lembur di pegawaian pemajikan kedua dah Oh. Macam kan pemajikan wujud ya sing salamat sing sehat Bener. tapi nu enak abdi pada serang aja kapan kamu mual kamu Bener. wah dibalik gede itu mau kuring seeutik kan gitu tapi lamun pemajikan ieu mah beda deui dijurung ke jung rek pemajikan kedua Nya kepala pagawean teh gitu. gawe jung ulah sare wae karunya pemajikan kedua Malah dicarekan ya. Sare wae teh. eta bos Heeh, bener pot. prinsip urang mah pemajikan kedua ka hiji wujud kedua Pagawean. jadi pemajikan ngomong kuring yang dua pemajikan teh gitu aduh amuk namanya pemajikan naon keduanya mah Untukmu gitu nya. mu dan diko hasilnya. dan daku antara aku kau dan dia Balik deui kana bab kanyaa. Kan sok lu kaleuwihin kanyaa teh bakal punya bisa kana kumaha. ya bos Teuing teh. nu menang kaleuwih wali nanti pangeran Bener pot karasa teh ku makhluk aya kaleuwih teh. watasanana aya urang medalin pangeran hayang ulung tapi tewas ya Allah mah jeung tanggung jawab Bener pot heeh. nah urang sok maksakeun hayang jadi pangeran neangan ka dieu akhirna urang dicilaka eueuh we Tah eta sok maksakeun urang da urang main pangeran justru urang mudag ka pangeran Gusti si ieu teh kieu abi menta tuh pangmayarkeun si ieu da aya maha kawasan itu makhluk Gusti kuring makhluk Gusti dan kuring ngadoakeun ku minta doa sakan Gusti ijabah situ kitu urang bener pot. ieu urang tengah peuting kulindingan Heeh, diu kana kursinya. jadi urang itu kumaha Akhirnya akhirnya naon cilaka urang cek Allah sabar Batur gitu teh pot teh. madang ci Allah uring mah karunya ka maneh teh pada ka itu nabi Allah Bener pot. nah maneh buat wani-wani ngaluarkeun kanya gede-gede teh eta mah hakam uring nu boga rahmat rohim jeung maneh mah boga rohim jeung rahman nah buat hayang jadi maha Naudzubillah. tong kitu maneh teh ka urang adu medan tak mungkin urang minta ka Allah dia aya nu geuting saha deh Teuing saha teh karari itu teh. kacau dah Dikali tok sirahna teh teh. bos pangepetkeun bos patahan dan gitu deh bos Keren teh nya. beri ngaca mudah-mudahan buka-buka Sok babalesanana anu nyaah jeung anu teu ngajawab ka nyaah. kan aya dua rupa Heeh. ayo dibalas teh Nya. kanya urang di kuala Heeh. ayo urang teh ngabelan karena Allah karena jelema karunya jadi kaduana bener teh karena Allah Oh. namun karena Allah maka dijabah tapi karena karunya kajuna mah dijabah tapi sih anda teh saha teh Nya bener. bisa udah karunya teh kalau nak kali itu urang teh tapi teh karena Allah udah urang karunya ningali fisikna ningali kayaanana Nya. urang itu boleh saya karunya Aya oge pan jelema nu hayang boga anak angkat cenah tapi awewe 17 tahun gitu. ya masih kumar aja ya ngasuh kumar gitu ya nenek saya ya apa wae ah. udah nyawa siapa Ujung-ujung nanya ieu mah kadi Jawa ya. mamah mau pulang malam juga nggak apa-apa
Yo sama anak-anak ulin kata. Saya emang enggak. Enggak ada banyak cepayu saya deh. Namun ada ikan pasti coklat kemana? Enggak, saya emang. Enggak kelewat. Enggak ada harapan guru saya deh. Tinggal di sorangan mah ya. Tong tarik teh enggak? Kamu pulangan. Oh. Kayak gambar kieu. Oh. Ada sineuhner ya. Ya. Bener. Ada sih semua begitu deh. Aing teh cager ya mah. Insyaallah keur ieu keur proses. Lain beungeut tetempot. Cager kan. Hari ini masih banget bos. Oh. Keur berobat. Dia ke isolasi ya. Iya masih kerinya bos. Kenapa dia disebut sini mah? Tapi rehabilitasi. Isolasi. Rehabilitasi saya. Oh, geus diganti. Coba minum keras ya. Amer. Menang. Tapi lah mau digigirin ayo deh mah. Moang. Awan bisa ada bos. Oh, kowe loba nu nawaran osok anu nawaran. Ya, kan sih deh. Da nu kieu mah teu pernah ke sorangan. Oke, bae tutur kuring. Pokoknya mah hanya Allah yang tahu. Nah, sok tanya. Mana ka bohong jujur hareupeun bos mah tetep kuring mah percaya. Hari ini mah mal daek lah. Ada kieu. Minum kopi saya heran. Waduh sih. Anu lah melumpat menjadi pasien mun lari ka mana? Hah? Pasien mau juga. Kagak sibuk. Ini lumpatnya ka dieu. Heh, Ka dieu ka imah ieu. uyuhan teh capek lumpat ka dieu. Kana motor kan. Naik motor gitu, Heeh. udah lupa. Langsung lupa ke kuburan. Oh, aduh. Lupa kuburan ngalamun, tinggalin kuburan. Aku lebih bunuh diri. Mau Daripada istri kemana-mana. Aduh. Kamu digaya pemajikan aja. aya ka dieu. Doakeun kuring. Cager ya. Alhamdulillah. Oh, bojona teh solehah ayeuna mah. Kan tadi keserian gue kamari. Kumaha? Ada kasar laki Rodi gue. Oh. Udah papa. Ya. AA. Wis karolot wis incuan sia teh. Ma, bapak, ayah, bunda ya. Bunda mah Rodi, Entin, Rodi. Kumaha? Kita juga babaturan we. Kan baturan di kamar. Diranjang. Tapi sok bisa sarai sih one. Ya, pasok eta teh mah. Mana mah di luar dia. Heeh, gitu. Jangan hayang gedor ya. Tidak kayak budak. Dan dia istilah. Aduh ampun. Tapi orang enggak mau tahu. Alhamdulillah. Insyaallah. Izin Allah. Amin. Menurut izin Allah bisa. soleh ayeuna mah Rodi teh soleh. Doakeun Hari Rodi Rido. Nya bener. Rido cek saha cek pangeran. Dah orang udah ke Rido dan cek pangeran. Enggak cek Rido cek Entin. Oh. Rido cek pemajikan. Rido cek Allah. Allah Rido jelas pemajikan bakal Rido. Anak bakal Rido. Bakal Rido. Non sababna pupuhun demi Rido kau. Amin. Allah. Jadi kembali dekannya ada Iya. bos. Urang ku jamaah kudu adi-adi mikanya. Apa? Ku aya we bos mikanya. Saha? Tah bati urang, Anak-anak urangnya. bati kacinta urang. Heeh bener Bos. Anak dua ubu. Nya. Kieu mah mikanya bos. Naon rugi kan sia teh. Oke balik deui nya. Rugi rugi saya mana? Bos mana? Aya datang mana rugi. Kudu nyuguhan segala. Heeh. Kudu kopinya, kuyuhan bos dibayar teh bos. Teu bayar ke bala-bala. Hari aya eta oge. Kayak mun aya ada kabeung sia mah. Heeh, bener hari. Udah sekali bare teh. Heeh, bener hari aya. Jadi menubut lah mutak saja di nikahnya. Dah buah kacinta urang. Insyaallah Pak. Anak mungkin ai pamajikan di pamajikan. Ini mah rusuk urang. Cenah kalau kieu mikanya tapi sabatas mikanya. Heeh. Karena lebih utama Allah mikanya kamarena. Bos mikanya sesuai seorang bapak ke anak kumaha. Tong lebih urang. Rumah sahabat. Urang jadi rugi. Nya urang aya kahayang hese datang. Ya baru udah kudu bayaran udah hutang gitu. Nya. Nah, gitu saya ada bos. Teuing atunya berarti. Kade dah ulangan yang boleh gitunya. Ada. Ya Allah. Ikanya ada kade main titip ke kamarane kanya bayar kanya. Kade deu bayar kade deu Pangarti bayar pangarti heeh.
Undang pangan yang kudu duit tapi mana syarat. Lamun di kanyaah tapi teu mayar ku pangartina, ku kanyaahna bagian bagian nu diluhur tergantung anu nyangakeun gitu repotnya. Urang tong ngadoakeun da alum nganyau. Paling kuali calapung we. Padak mun beunghar ka disingit ka beungharan jadi mana asal usulna. Heeh bener pot. Urang datang tidak doa indung, doa bapa, doa guru singingat ka wadak. Urang mah diijabah ku alam mun syariat peradaran. Siapa peradaran teh? Kayak hiji lamun boga anak pemajikan. Kadua anak katilu nu bapak urang kaopat dulu. Eta ngahiji kedoa ke keuntungan urang dijabah ku Allah kade sing. Suka ngelantaran urang dijabah lingkan hasil urang. Tapi Allah nembok ngadengi doa-doaan mikanya maneh. Itu. Padahal sombong urang teh. Bener. Harta di mana asa usung bisa gaya aing beunghar bisa meuli di mana eta sareana. Asa gawe salah. Da Allah bisa pun payah pun digawe mana capek dari gaji ya babari. Nya loba. Tapi ku sabab Allah ridho, Allahnya tah kukun dibari mana. Digancangkeun pangkatna, digancangkeun ikhtiarna, dibabarikeun gawe. Kan kadeng geus dibabarikeun gawena adi-adi. Tetap nyapotnya tauhid akhlak terus we etanya. Eta bos diudah ku. Urang teh naon pangkat jabatan HD tinggi tapi teu boga etika jeung ada nonsen. Overdowns. Ada. You crazy man. Fuck you gitu ya. Napak banyak de bayu. Panas ya dah. Napak banyak de bayu. Bos, kemah pak you ada bos. Kemah pak you naon napak de bayu. Anu make topi. Lain. Napak nyawi mana ka napak lain? Napak naon atuh? Makok. Kok blakok. Bayar handeuh kana mayar aing. Capek-capek. Lain nya rahog bisa pagawe sok nepak. Di mana eta teh ayeuna teh? Kayak mana bos? Sok aja. Oh, Gimana deh? barang sih mana teh? Udah nu gawe. Mun gawe membalatak. Katanya Nu gawe da pamajikan jarang balik. Sore. Paling dia aya mituhanna diuk. oh Di iya. TV. Oh, itu Sare, dar, belanja sare. katanya Sare tadi. tuh ini tuh ya. Jadi pas gimana nyumput? Berarti katingali. Oh, sini ada tangan sini. Tapi dah, ya. Ada di rumah. Ada ku di mana? Nah, Berarti tidak. Saya gede dan rumah. Cekap lah. Kabel kedua namun ada 200 orang. Jeung sireum. Saya beri. Cacat. Balik beri lain. Oh, kamari pae beurit. Saya di modal apa sih? Mendiracun. Tahunya ada mana Gusti. Rusak sana. Rusak. Harusnya ke kemana? Rusak. Rusak naon? Eta lomari rusak. Lain yang rusak perasaan mana? Diganggu wae saya. Oh, pada sare. Mana ganggu perasaan mana? Lain masuk main perasaan baju. Nulihat bae dah baju saya biasa bos. nya bener. Habis ganggu perasaan. Redeg. Kena sarenya. Anak mereka kieu lah. Pada anak ayam. Agak berat anak kurang. Kalau orang kaya yang mencit. Perasaan kurang. Oh, bener. Ada Rasa. di kidunya kanya ada bayar kanya. Bener. Lain kudu duit. Tapi tembong kan rasa iba orang. Dang ke ujung-ujung nama duit. Ya undang-undang teh nya. Dang ke orang soleh mah berduit keluar. Oh, bener Pak. Ciri-ciri cuma soleh masuk tiga. Bener, Pak. Ada duit. Bener, heeh. Kamata kalau men soleh juga tempat itu lecah soleh bos nama dagor. Waduh, ada. Mun keur diajar kumaha? Keur diajar soleh. Dia tuh saya diajar. Pedit-pedit udah jam pedit. Sampai beunghar abi teh mau ke Masian, sampai beunghar. Diajar sampai kapain. Kayak kualo dikubur diajar disiksa. Akhirnya saya disiksa. Tahu lah. Jadi bener tuh jadi kan diajar. Akhirnya cara nyiksa dijebret. Tadi tuh jebret itu terus. Lain eta geus beres ngabangun teh. Skrip di bos. Tapi Kenapa gari? naon anu kekurangan suka bisa mantuan kuring. Gaji ya kene. Gaji aya alhamdulillah. Barang sih. Barang. Lumayan. Bener jujur. Anu saya patos saya terus beres. Heeh. Dia kena pagar. Aya biaya ke pager. Iya, bos. Di mana teh aya? Boga. Bagus. Oh Terus alhamdulillah. di Mang Bima. Wih. Ada Alhamdulillah. pangakon gembang. Mana yang nyeun gubuk cenah naon tila?
Bang enggak jauhin Bima. Ada yang berkadokun Oh, kaprung. Kesukuannya. Iya. lain mereka mana cepat dikiwing urang Bima mah. Aduh. Apa yang dibawa ayah kasih enak. Ada yang dibawa. Kumaha? Sieun ada ku hiji satu bos. Naon? Kamu dibejakeun apa Bejakeun naon? bunga kada batang kada teh. Siapa deh? Sempot. Leudeih lain. Kan kering kering. Empat. Naon teh cucungu? Najis ada naon kanjem. Jadi itu yang tebang teu urang. Nya kunaon teh nya? Dan Sia naon cenah? ada mau jadi. Pan kudu jujur cenah. Lima saja dia lima kan aib. Masalah aib bahaya. Oh, mau comel. Oh, Gimana yang ngomong? Ini kan Bima kadia teh. Oh. Mana yang ngomong? Siapa jadi waskiu? Aduh kata. Mana si jebot? diberi ya. Di jing-jingnya. Jadi para kenalan. Sadain. Jadi kan dia badan. Sing percaya ya kalau pembaturan teh. Ah, aduh. Kumaha lah baturannya. Siapa? Ya percaya saya diri. Mana usah dibaca-baca baik. Bener. Kali puah ini baca-baca. Ayo senang deh. Tuh, nama tarang ngomong sekali. Kalau bahas ya, mau tanya ke si bos. Aing liur. Saya kemarin ayo beri dengan aneh. Ada yang gitu dia bos lagi raca gerah bos. Atuh biasa ka mama Cik ada ngomong ke deka abdi alhamdulillah gaduh rezeki. Mau kabar sih deh. Oh, banyak. duit. Waktu loba hutang dibejakeun. Mun teu keur usia urusan tadi. Mun bukan duit, tapi tapi kerung dibutut-butut bukan dia acak-acak. Bukan duit bos. Terlalu duitnya. Kan cuma itu bung ambil karuyaeun. Jadi sudah dikali beraja kan. Aduh, Jadi biar lepah. apa wae? Mana bisa beli teh? Bisa beli dahar. Nyanya tuh bisa. Ya. Ya urang titip kamar abdi. Kuring boga carita. Lamun sakeuna maneh teh bisa bersedekah subuh. Minimal bawa puluh gula. Simpan di tengah jalan sisi. Gula. Mau aja sih. Sedekah sireun. Malu da urang jeung mah mah. Gula we seudik cinta kop keur maneh malu-malu kadigantian bae. Ada sedekah subuh deh. Oh gitu potnya. Kudu sedekah subuh tinggal budak ka mana nya budak sabiji-biji udah sarawe keneh. Tapi di sini mah kan ada tempat kurang air teh. Udah kacak-cak. Masuk kacak-cak nih. Itu dah cak-cak nawe sok nyampulkeun. Udah gede mereka mah. Ini aduh masakan kacak-cak ih dasar makhluk Allah. Kan cak disunahkeun deui. Cuman bisa kali cak-cak beda yang hirup. Nya Mun cak-cak nggak ganggu karek pot. kecuali cicak diam-diam merayap. Oh disebutkeun cak-cak Datang eta seekor kumar hap kalau dihakan cak-cakna. lebong sih. Bae bagi cak-caknya. Geus lah ngobrol ah. Ya. Kita Amanah tanon ye. kanya balas ku kanya. Pangarti. Kadadeuh bayar ku kadadeuh. Pangarti bayar ku pangarti. Namun orang sebagai makhluk nu hayang dimuliakeun ku pangeran, hayang dihargaan ku batur. Jadi ke diri orang teh mutiara, jadi ke diri emas ke marana. Naon perilaku urang nu hade, ucap laku lampau. Jadi keun makhluk manfaat maslahatnya. Teh teh. Sangka naon urang hirup waluya dunya jeung akhirat. Amin. Urang dipikir Amin. dunya di akhirat insyaallah dipikarunya ku. Siri doakeun pot, lomba barengan lu siri belajar urang mah terusnya. Didoakeun ku urang sing berubah kebayar hutang. Amin. Saha eta nya teh. Hutang. Siapa sok hutang teh? Utang teh bos urut ngaberentrang. Berentrang masalah. Oh. Urut eta lain. Oh bener. Utang ada lagi. Kan teh salah. Utang teh ngaberentrang. Naon masalahnya pikiran jeung ada. Urut eta lain, na deh. Heeh bener pot. Ada bayar. Bener. Dibabak we cara bayar. Babak kedua. Anu boga nyicil. Eueuh mah nyawayan. Baik nagih mah tapi ulah keleuwih. Nagihna kanjeng Nabi mah lain siga urang. Bayar sih bobal. Datang ka imah teh baheula ka aya. Ta eta. Lamun aya kan kumaha sametan terus aya. Lamun eueuh urang cek jeung bae. Eueuh naon diomongkeun di karunya. Bener. Lain atuh ka dieu Masya Rahim. Mana? Sampai nagih, jangan balik nagih.
gaya. Tadi ajar gitu kemarin. Iya. Supaya tenang anu ditagihna. Bener. Supaya bahagia anu lagi. Potet ya gemlong tak si emak tah. Di pang mikeun betah tadi. Iya, Pak. Heeh, sok. Coba dia kan udah saya. Oh iya. Gemlong tadi. Karena sana gemlong sama si emak teh nya. Gemblong jeung naon sih keur itu teh? Kamari saya pakai bos dia. Oh, deui mah tah mah. Daun deui. Daun deui. CS eta PRW eta CS PRW. Oh. Bisa sih dia. Coba aja gawe deui gak? Gawe sare ayeuna. Enak bagian Sare. Nina bobo. Aduh. Kayak malam Jumat ya Sleep in gemblong. the bed nya. Pokoknya mah bed rest. Maaf Jumat tong hilang. Agaknya sih ada. Ini semua gitu ya. Ayo mau dipanggil Gusto ayo. Bener tak Si gitu. bos lagi harus dibeli. Bener tak gini kena gitu ngarahun nempatan. Orang kamari kasih bread. Kasih bread. Mana ya? Gara mana? Kemarin ngobrol jeung si Prabu cenah. Oh, sedang lah. Panjang deui. Peta naon eta teh? Masih main nyawa. Saya ke si bos lah. Coba ngomongin si bos ya. Jadi manyang deui ya. Oh, orang capek. Oh, siapa tadi bayar? Oh, memang gitu. Siapa masih kurang hina kayak. Tuh. Bos ya. Aduh. Bagus ya. Bagus ya. Bos ya, bos ya. Ayo Pak Sarenya. sarenya. Sudah perem itu lah. Bos, belum, bos. Bos ya. Sini cara ngahargaan guru. Si guru kuring balik. Malah yang nganam Ya rek sare gitu. lain sedek molor. Bos ya. Bos ya. Ayo Pak nuhunnya. Nonton hilap. Salam ke Bapak, Kak Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ke bos ya. Waalaikumsalam. Itu memual. Hormani horola. Najis. Tolong. Hormani hor. Mongos. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, hapunten dosa abdi sadaya, tampi ibadah abdi sadaya. Ijabah ya Allah pada abdi sadaya, disarengan barokah, rahmat sareng ridho anjeun ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.